subscribe channel YouTube CKR Official. Ngaran kuring Firman. Sapopoe mah kuring sok disebut teh pagalih kulantaran kuring boga anak anu ngaranna Galih. Umur kuring 40 tahun. Panganjerkan kuring di Ranca Bentang Cimahi. Kuring boga pengalaman mistis. Asli nama kuring teh urang Banjaran. Ngan kuring bubuara ke Bandung. Pagawean kuring teh nyupiran. Kuring digawe di salah sahiji pabrik di kota Bandung. Nya menang jodoh oge kuring teh waktu keur digawe di dinya. Malah ayeuna kuring teh geus anak 2. Anu cikal budak awewe ari anu bungsu mah budak lalaki. Ieu pangalaman teh kajadiana dina tahun 2014. Harita teh Lebaran Idul Fitri. Harita mah kuring mudik teh teu ka indung sorangan. Tapi kuring mudik ka Jawa. Kalemburna pamajikan kuring. Da pamajikan kuring teh urang Jawa. Lumayan rada lila kuring di Jawa na teh. Harita waktu kuring keur di Jawa kapilan ceuk kuring anu di Bandung ngaranna Aman Suparman. Manehna teh terus nelponan wae ka kuring. Iraha cenah kuring balik ka Bandung. Lantaran sono geus lila tepat tepung. Balik ti Jawa teh kuring teu langsung ka kontrakan. Tapi ka Banjaran heula nepungan nu jadi kolot. Waktu di Banjaran oge kuring teu papanggih jeung Kang Aman teh. Da cenah geus digawe deui di soreang Bandung. Ari pagaweanna teh ngirimir jalan di PU. Malah dulur anu bungsu jeung anu pangais bungsu oge milu digawe jeung Kang Aman. Sanggeus silaturahmi jeung kolot di Banjaran, tuluy kuring mulang ka imah kontrakan di Ranca Bentang Ciberem. Harita teh jam 3 sore. Pihujaneun maneh geus hideung ngagayot. Sajroning kuring dina perjalanan rek mulang ka kontrakan di Ranca Bentang, siga nama dulur kuring anu bungsu jeung anu pangais bungsu anu keur digawe jeung Kang Aman keur aya di pagaweanana. Ngan kusabab katemporek turun hujan,
nya anu digarawe teh areureun pada istirahat. Nyawe tekung silila hujan teh turun gede pisan, malahan dibarengan ku angin puyuh anu lilimbungan. Harita teh kulantaran hujan gede pisan, nya anu digarawe teh lalumpatan rek ngariuhan. Ari Kang Aman ngiuhana teh sorangan ka pipir wangunan kandang peternakan hayam. Teu kanyahoan datangna. Ujug-ujug nyeor datang angin puyuh lilimbungan. Dibarung ku hujan mani ngagebret gede pisan. Eta we kenteng-kenteng oge mani paburisat ngarapung. Geus puguh asbes jeung seng mah mani pating kalayang ka luhur. Eta hujan angin teh nyapu wangunan anu aya di dinya. Pamustunganana loba pisan imah jeung wangunan anu alancur, rubuh rata jeung taneuh. Ari Kang Aman harita waktu keur ngiuhan teh teu kaburu nyingkah. Akhirna Kang Aman teh tiwas katinggang ku wangunan peternakan hayam. Pas pisan palang pangeret ninggang kana awak Kang Aman. Awakna nangkuban kagencet ku kai-kai anu patulayah. Kuring narima beja teh ti adik kuring anu bungsu, anu sarua digawe jeung Kang Aman. Manehna ngabejaan ka kuring yen Kang Aman kamusibahan nepikeun ka tiwasna. Kuring asa teu percaya Kang Aman maot. Lantaran tadi beurang oge masih teteleponan jeung kuring. Tapi ti dulur anu ti Banjaran oge sarua ngabejaan dina telepon cenah Kang Aman maot kacilakaan di pagawean. Kuring teu indit ka soreang, tapi kuring langsung we ka Banjaran. Da cenah layonna oge ayeuna teh keur di perjalanan muru ka Banjarankeun. Sanggeus kuring nepi ka Banjaran, sing horeng layon teh can datang. Cenah masih di perjalanan keneh. Tekung silila kadenge sora sirine mobil ambulan datang anu nganterkeun layon tea. Eta layon pada ngagarotong, diasupkeun ke jero imah, digolerkeun di tengah imah, bari masih keneh dibulen ku samping kebat. Kulantaran harita layon teh kakara datangna ba'da Isya, nya kuring jeung dulur-dulur sapeupeting eta mah ngemitan mayit nepikeun ka isuk-isuk. Isukna eta mayit teh dipulasara sakumaha biasana. Dimandian, dikapanan, jeung disolatkeun. Geus beres kitu mah eta layon teh dibawa ka makam pikeun dikurebkeun. Nya peutingna biasa kulawarga ngayakeun tahlilan. Harita kuring mah milu tahlilan teh ngan ukur sapeuting.
lantaran cek dunungan kudu asup deui digawe. Akhirna kuring mah pamitan ka dulur-dulur rek mulang ka Ranca Bentang Cimahi. Sanggeus di sababaraha poe kajadian kacilakaan, cek adik kuring anu aya di soreang cenah loba jelema anu manggihan. Bejana Kang Aman sok ngajiri megatan jalma anu lalar liwat. Menta dianterkeun kulantaran teu bisa balik. Pon kitu deui di lembur oge. Pang-pang nama kanu jadi indung kuring. Kang Aman sok kaimpikeun. Kang Aman menta dianterkeun. Teu bisa balik cenah. Ari kuring harita teh waktu sareupna kakara pisan balik digawe. Kakara oge ucul-ucul pakaian. Keur kitu kadenge Surapanto aya anu ngetrokan. Barang dibuka Kang Aman keur ngajengjen di lawang panto. Kuring ngagebeg sababan Kang Aman mah geus maot. Tapi harita mah Kang Aman teh nyarita ka kuring. Menta dipangjajabkeun kulantaran teu bisa balik. Kuring jadi bingung. Kudu kumaha atuh ari kuring. Keur kitu torojol pamajikan kuring datang. Sigana pamajikan kuring mah tas salat maghrib. Kak, hari kakak keur naon? Ngobrol sorangan di lawang panto, awas nu gelo. Eta Kang Aman datang bieu. Menta dianterkeun teu bisa balik cenah. Mustahil anu maot hirup deui. Eta mah kakak we meureun keur ngalamun. Is, ieu mah nya Kang Aman datang ngajanteng dina lawang panto. Manehna datang make baju kuleuheut. Geus tong ngomongkeun kararitu. Eta badan mani bararau ke sang kitu, isi telat salat maghrib. Kuring ngegoloyong indit ke kamar mandi. Bari teu poho ngarawel anduk dina popoean. Bari jeung teu waleh inget wae kana kajadian bieu. Basa kadatangan Kang Aman. Padahal apanan manehna teh geus maot. Isukna biasa we kuring teh digawe. Ngan pas sore pamajikan kuring nelepon. Yen kuring kudu gancang balik. Sabab pamajikan kuring gering paranas tiris. Nyawe basa kuring balik. Pamajikan teh keur ngagibrig. Awakna siga nu tiris. Geus ditumpukan ku sababaraha simbut oge tetep we awakna ngagibrig.
Anu anehna jang kuring salian ti awakna ngagibrig, nah panonna oge buburi lengan. Nek, ya istighfar, inget. Di omonganan kitu teh panonna kalah kabuburi lengan. Awakna kukuring diguyah-guyah. Ya, Dek, ya, inget. Tapi aya kejadian anu aneh keur kuring. Barang kuring ditanya kitu, pamajikan kuring teh beut ngajawab. Jang, akang, tulungan ang jajabkeun. Boy, teu bisa balik. Boy, teu bisa balik. Jentre pisan kukuring kadenge. Yen eta sora teh sora Kang Aman anu geus maot teh. Geus kitu mah nya kukuring di jangjian. Kuring sadudulu rek nulungan manehna. Sanggeus diomongan kitu mah pamajikan kuring teh jadi ngulahek leuleus. Awakna ayeuna mah teu ngagibrig teuing. Malahan pamajikan kuring tuluy langsung ngalempreh sare. Isukna kuring teu asup digawe. Kuring rek nempugan jeung dulur-dulur kumaha carana sangkan Kang Aman teu ngaririwaan. Hasil tina babadamian teh akhirna diputuskeun urang minta tulung ka jelema anu bisa. Kuring sakulawarga minta tulung ka jalma anu bisa teh. Cek eta jalma anu bisa, kuring kudu nyokot taneuh di tempat kejadian cilaka. Nya harita peuting-peuting kuring nyokot taneuh di tempat kejadian cilaka. Peuting eta keneh kuring kudu ngantirkeun eta taneuh ka kuburan Kang Aman. Kira-kira jam 12 peuting kuring kakara nepi ka kuburan. Satepina ka kuburan Kang Aman, kuring kudu ngaliangan eta kuburan palebah beteungna anu jerona sasiku. Sanggeus kuring ngaliangan eta kuburan, ujug-ujug dina eta liang aya keluar haseup anu tadina ipis. Nah atuh beuki lilabet beuki ngagedean. Haseup ngeblegbeg siga bayangan makhluk. Saterusna taneuh anu menang mawa ti tempat kajadian kukuring diasupkeun ka jero kuburan bari jeung babacaan. Eta haseup anu ngabentuk bayangan siga makhluk teh milu asup kana taneuh anu diasupkeun kukuring. Bari dina jero hate kuring ngucapkeun yen ayeuna mah kahayang Kang Aman kukuring geus dilaksanakeun. Mudah-mudahan
ayeuna mah Kang Aman sing betah lantaran geus beda alam. Sarupaning manusia makhluk ciptaan Allah anu tadina tina taneuh ya kudu balik deui kana taneuh. Anu tadina ti Gusti Allah ayeuna mulang deui ka Gusti Allah. Harita kuring ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanggeusna disareatan kitu mah ti mimiti harita tara kabejakeun deui Kang Aman ngaririwaan